gitu tah. Dulu sah. Aya tamu. Teh. Aduh. Saha di luar? Sah. Saha? Geuning maneh Sinta? Naon? Aya perlu we. Perlu naon ka urang teh? Aya perlu. Salaki ka mana aya? Aya tadi teh kan dia di kamar keur istirahat. Tadi teh kan tos macu di sawah. Sapeun. Oh, iya geus sabaraha poe di lembur Isa itu salaki. Aya tilu poe masih. Oh, ya urang teh kadi teh aya repet. Kan urang teh geus beakeun modal sayuran urang beak. Kumaha beak kunaon? Pan Cicih nganjuk teh bayar-bayar pusing. Oh gitu, emang sih dak Cici mah emang gitu nya tong sok dieukeun teh dianjukeun teh coba. Berat urang geura ayeuna kudu dagang naon, garan modal geus teu boga, urang ka dieu teh sugan we atuhnya salaki aya anyar datang. Erek minjem modal mun aya keneh mah. Ya atuh ku isahnya juang eta Kakang Hamid juang kaget tuh boga duit henteu soalnya aksi akang mah loba di ATM cenah kamari ngobrol teh mangga gitu da ditunda cenah kitu. Dan teh mau duit mana kan kudu mau ka ATM cenah mah Kakang Hamid. Nya atuh sok cobaan teh teruskeun ka Kang Hamidna nya. Nya kewang Kakang Hamid rasa geudeung nya. Sih? Hah? Ieu. Ieu cenahnya cek salaki urang teh. Aya dieu mah heug tidak ingin dieu mah cenah ieu mah cenah aya geus aya mah kudu buru-burunya ieu keun. Nyangke ge lamun geus dibayar ku Cici mah langsung ka dieukeun deui kitu. Ieu ge nang urut ongkos cenah. Ieu aya ieu geus. Jeung modal mah. Nya atuh nuhun pisannya ieu. Ge getos ieu mah di ka dieukeun deui nya. Tuh panan waras leting kantong teh ayeuna mah Mengpeung si Isah aya tamu urang salin terus ka Pak Ustad. Tok didoakeun nya ku Isah sing usahana sing maju Nya amin nya. Sok jadi istilahna tong putus asa gitu. Nya amin. Ayo teh nya sanya. Ieu nuhun nya, nya nuhun nya amun. Sarioskeun ka Kang Hamid. Jong nya engke ka salaki urang bejak teh. Yeuh aduh jong hati-hatinya. Boho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Assalamualaikum. Shadaqallahul azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Jang Hamid kalebet. Mohon Pak Ustad. Damang Pak Ustad. Alhamdulillah Jang Hamid. Alhamdulillah hari damang mah. Mohon iraha ti kota teh Jang Hamid. Kalesan bae mulih teh tos 3 dinten Pak Ustad ieu teh mung teh acan ka mana nuju ngararaoskeun ieu we painten di lembur gitu. Mohon. Duh kabayang eta papuketna Jang Hamid unggal wenginya. Atuh 10 tahun dikanteun. Bisa wae guyona ari Pak Ustad mah gitu. Cinya we da kabayang ku Bapak oge kitu bakal papuket panginten unggal dinten unggal wengi. Karuhan teh acan Pak Ustad ieu teh nembe wih teh panginten diajak teh sauna teh aya tamu. Atuh pantes we 10 tahun ditinggal ke nyaba seueur tamu namanya wajar eta mah. Sanes tamu eta Pak Ustad tamu istri. Oh, mohon etanya atuh aya kitu namanya. Tapi da panginten rada ngawitan merada sesah we panginten. Nyameureun kabayang raparimpi nanya Jang Hamid meureunnan henteu aya hilap mah. Untuk ari nu kitu mah hilap Oh, Ustad nya. moal kitu mah. Kabayang mun Ngan nya kamari teh Pak Ustad abi teh dipayun nuju caralik sareng Isah teh gitu kan. mohon. Ari kitu saur Isah teh cenah. Abi mah teu kiat, ya Allah eta kalahkah ngacanakan nafsu abi. Hampir hampir eta. Untungna sanes wargi Cibentang nu ningali teh gitu. Musaha teh teh Jang. Kurir untungna Oh. lamun wargi Cibentang ya Allah eta janten
wirang wirangna ka abi teh gitu. nya dulu ai di luar-luar teuing mah sok sanajan sah istri Eta. sorangan tapi kapan kesana teh jorang Nya leres Pak Ustad. bilih atuh kubatur teh katingalina teh mata izin pisan mohon pepeujeuh da di luar mah teh kenging sing sareng pun bojo oge eta Saras Pak Ustad. Pisan. Ari pun bojo ka mana Pak Ustad? oh leresan tadi pengker Assalamualaikum. Aya saha deui atuh? Ah urang teh urang sibuk. Ning mana Dek? Yuk kerja. Sok diuk Dek. Aya naon? Iya teh sayur saeutik jeung nambah baya cenah erek syukuran. Nambahan saeutik. Oh, bet moal urang mah moal syukuran, moal hajatan. Peda we golo kamari mani keur ngarobrolkeun we urang tuh dageuna nih. Yo, ayeuna tuti jeung hani keur ngarobrolkeun di naon deui? Kunaon ngulang wae. Aduh. Sanes kan nyamutan tadi enjing puguh ge. Kunaon masalah resiko? Ah henteu aya masalah risiko mah entos. Alhamdulillah cekap. Ngan tadi we asa kaemutan puguh gen. Masalah ceu icih abi teh. Ai abi teh asa dosa kitu. Ceu icih teh kadon kaek ngaborong sayuran tadi nama. Sedangkan sayuran teh kan geus ku abi dipeser teh. Nya abi teh da ceu icihna neutreug wae. Abi teh rada ambek ogen geuningan emosi. Atuh ari kitu mah kudu mentah hampura, jeung tetangga mah kudu akur lah kitu gawe. Puguh gen nya abi teh ngerasa dosa teh. Mah ada emot-emot teh ku abi nah abi kadon emosi gitu. Hangke mah sore mah abi mah eka cicih eka ukan dihampura. Kek. Ya. Asa kaingetan abi teh. Ai baheula teh ye ukan ijen ek ieu cenah ek diajar jurus gerenyem nileun ajul gedang. Kumaha eta jeung saha? Kalah ngobrolkeun kitu Kacaya lah Itu gerak kalah ngaleos. Eta diajarna jeung saha? otodidak tak. Oh, jadi can panggih deui nya. Kade yo bisi geus panggihnya. Hek ngarobrolkeun deui urang. Tuti jeung Hani. Geura buru-buru beja ka dieu nya. Nya siap. Padahal mah nya urang teh aya teu salah-salah teuing kararge ngobrolkeun cita-cita hayang ngajieun imah, hayang ke Mekah. Nah, urang mah disebut jalma anu agul, anu sombong. Nyebutna teh geuran hayang nakol sagala eta geura. Aya paribasa, cita-cita mah kudu luhur. Ceuk bahasa gaulna mah deui ye. Gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang Suroya, bener teu? Malahan mah deui kudu diajar gen urang teh ulah ka deket-deket teuing nepi ka negeri Cina ge urang teh kudu cita-cita urang selaku kolot hek cita-cita teh kudu ponok kumaha atuh keur masa depan anak-anak urang kolot wae ponok cita-cita atuh anak urang teh ge nuturkeun cita-cita urang teh pararondok deui wae Nya we atuh ceu panajama mangan beda-beda pendapatna oge. lah eta mah pendapat nah Hani we jeung Tuti kade maneh mah nya de ulah kabawa-bawa ku jalma eta nduaan Wah, ceu kapan dia mah apa kumaha eceu. ngan angger we nya urang teh sanajan boga cita-cita kitu ge kudu dibarengan jeung ikhtiar lain de ya de nya popojeun engke mun aya si Sinta pamikeunkeun ieu duit anu kamari dianjuk teh sayuranana anu hutang 700 hek anu sayuranana anu ruksak 300 ya jumlahna jadi 1 juta pek we hitung ku sorangan tah bisi salah Pas ceu. Nya kayak di pang bikeunkeun nya ka Sinta. ngaturkeun kitu hampuranya nganjuk da nganjuk geus anjuk-anjukna urang mah loba duit mah Nya atuh kayak di ieu ya mulang heula nya.
Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo malah hajat mah, mun teh bawa deui saajurana. Pak Ustad nyasakan tenan ka dieu teh abi teh painten hoyong curhat perkawis murang kali painten Mohon. ya tos tilu dinten wih teh karasan painten pun bojo isah mah ngangken ka abi kitu mung jajang salaku murang kali painten teu acan nampi abi kan janten bapakna kitu tah manawi kumaha abi teh nyuhunkeun saran sareng solusina ti Pak Ustad kedah kumaha. Atuh santeramina ge 10 tahun jang hamid ngantunkeun murang kali tiker umur 4 tahun pangintennya jang hamid murang kali teh. Mohon Ayeuna tos 10 tahun jang hamid nyaba nyapantos we meureunang budak teh henteu kenaleun meureun kan jadi bapak gitu. Tah ayeuna mah kantun ge jang hamid sing sobar ulah putus harapan tembongkeun rasa kanyanah jang hamid kanu jadi anak mudah-mudahan atuh kapayuna si jajang teh sing soleh sing ngaku kanu janten bapak gitu. amin. Tah kitu ti bapak mah painten. Katampi pisan panginten Pak Ustad janten ayeuna mah painten abi tos gaduh gambaran gitu. Mohon. Lah ayeuna panginten saran-saran solusi ti Pak Ustad tiasa diekeun ku abi painten. Mohon Nah, gitu. kitu aya abi mah painten punten ngawagel waktu. Ci teu sawios-wios jang da sakedahna atuh urang teh silih talingakeun kitunya. Leres. Tapi hapunten ya bapak mah sanes mapatahan ngojai kameri Leres. sanes miwarang nauk kahayang. Leres. Peupeut emut kena kieu jadi papada urang teh saling tuker pendapat Leres. gitu. Komo dari batur salembur mah Pak Ustad ya. Nya kena silih elingan Leres, gitu. leres. Urang teh nya. Mohon atuh kitu samutawi si Pak Ustad. Mohon hatur nuhun aku. Diantos linggih. Insya Allah cai-cai acannya aduh dah. Bias Pak Ustad. Padahal mah cuang ngopi heula. Mohon sanes waktos. Maka Pak Ustad Mohon atunya. mangga hatur nuhun nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cicing, bang nyolong sampe, bang belum sampe, lapar lah. Yo, Jang, Oh, dari mana cenah hayang belum sampe? ari nu ngaranna nyolong teh dosa. Bisa jadi dosa gede. Jeung lamun make hukum negara, maneh kena pasal 362 KUHP. Jeung saeutikna maneh dipenjara 5 tahun atau didenda 60 juta. Anjir, bislah lah, terjadilah, balik. Ieu, Jang. Daripada maling sampe, mending cenah cang maling kelapa. Ongkosnya cita-cita yang jadi presiden, tapi ku belah-belah teuing. Kapan maling sampai jeung maling kalapa teh, serba maling. Karang maling karsiam lah, balik. Kapanan dinu wantur ieu kaci eureun. Assalamualaikum. Tani. Waalaikumsalam. Geuning maneh Sin? Kelagian wancik ya ka dieu. Nah, we curhat teh ka Tani. Curhat naon? Masalah sayur nu tadi lain. Tadi Tani nyari teh katinggal. Lah henteu kadang kira gitu kangkung gitu. Henteu teu nyari. Tugu orang teh tos isi isa tos pinjam duit
itu tuh ngan diberi 100.000, sedangkan duit 100.000 kan temahe kana naon sayuran nu sajan kumaha da urang meni pusing atuh ieu pang nagihkeun ku teh Hani ka teh Tuti atawa ka si Icih da urang sieun kumaha atuh teh Hani. Ya pugu orang kayak bingung. Tapi orang mau meren erek mere saeutik mah gantian ngan mal gedenya. Ya. Biasa ya. Ieu teh erek moal si mere teh. Kapan? Dia nuhunnya di kampi. Tinggal gantian deui nya. Tapi orang lamun kudu nagih ka Ceu Icih mah urang mah teu wani. Teu sanggup. Cek kumaha ya? Komo deui urang kumaha nya teh Hani ieu teh. Ya teuing. Urang kudu kumaha ieu pusing. Kumaha teh Hani? Iya, pas ngobrol kon Ceu Icih, eta si Dede siga nu bedanya. Bawa bener baladna. Mun bener baladna berarti mun arurang ngobrol kon Ceu Icih teh sok nepi ka manehna. Pantesan we ayeuna jadi beda. Sayuran we sok diborong kabeh. Mi ibu-ibu batu mi ibu-ibu sajian teu kabagean meureun. Eta teh ngarah puas nya. Jika namanya gitu merenannya. Ya, geus kieu we atuh. Masalah nagih kasih Icih, nitah we kasih Dede ngajaran. Kan sigara ada deket, piraku teu daekeun. Mun masalah nagih ka Teh Tuti, keun urang eta mah sanggup. Ngajaran ngobrolnya. Nya tuh itu mah heeh cobaan we nya ka ditu. Yan. Teh. Eta mah neh tas naon deui atuh ngal balik bararasa. Balik bararasa karek kamari babasahan teh. Biasa we tas ulinya si Jajang. Mangga satunya teh, abi nyobaanna ka si Dede. Lanjut, ngajaran. Ya tuh. Cik. Dian kunaon maneh? Dian maneh kunaon? Dian maneh kunaon? Bisinta. Teu pararugusan brak eta.